Kena acan subscribe di subscribe lah nya untuk Pondok Dadana. Budak teh boga anak hiji-hijina meni eueuh kaala gawena pisan. Itu sih masih endu. Amana wae na. Ketumbiri melengkung ti kahiyangan hujan kembang. Aing ukur mah janda boga anak hiji-hijina tibang titah ka pasar ge meni teu ngawaro Gusti ku aing asukeun oge ka jero beuteung suka embu teh. Duh, ampun tinggalan tanya. Corona can beres, aing ngojek unggal poe, aing mangkalna ieu sorangan batur kamarana itu. Penumpang sepi, babaturan areueuh deh. Hilai lama aing ganti profesi, aing yakin ini. Jadi aing tukang manggul parek aja lah, penting aing penghasilan. Penumpang kamarana tidak lah. Wah, tukang ojek tuh. Daripada lempang mending ojek oge sugan. Itu sih masih endu. Maka tanya daripada aing kieu hutang tikos anakna Bagi hutang. Tang sedih kena anjing. Woi, ojek. Ayo ojek. Hayu atuh mangkat buru. Motor ini dijual, motornya dicopot. Heuh, ayeuna rek ojek, rek balik. Hayu buru geurah. Kumaha sih tukang ojek teh? Terhirup. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ayo ojek. Kumaha cenah ojek teh? Buru. Naik. Ditang mah lihat. Moal, bayar da aya ini duit teh. Alhamdulillah. Bener ya. Ayo buru. Nah iya. Tepi. Di mana emang? Mana ongkosnya? Naona? Ongkos. Bara duit ongkosna. Barahawe ya tuh. Kedengeran nya cong tempoy barang. Tah aya goceng. Kajen. Goceng. Tapi kajen lah. Heeh nya nuhun nya mah si antarkeun yang geus tepi. Hayu urang. Ak makale ah. Urang rek balik ya geus tepi soalna mah. Astagfirullahaladzim, saindeuh kieu can hudang, woi. Hudang. Tuh tangari bolong semua hudang-hudang. Kumaha sih sia teh? Lagi jam gelap mati ah. Astagfirullah, itu tangari mending geus menterengkeun can hudang-hudang. Buru geura hudang. Ampun teh. Hudang, woi, hudang. Hudang. Atuh kumaha mun aya mah. Astagfirullah, geus tangari masih keneh molor bawa modar budak kusugan. Gusti, aya sisa endung teh meni unggal poe teh kadang kos kieu deui meni si gaweng teh doga. Budak anak hiji-hijina meni teu ngawaro atuh mentak naon yang aneh gawe ka ditu mangka. Ini ngurus tunjung, kudang kenoge ku aing. Sampurasun. Ulin yuk. Woi. Ini itu hudang digoron geus mah. Wah, sahnya nu ngogoroan tangari-tangari bahan mereka.
geus budak eta dua. Emak. Arek kamarana ngaladog. Iya nyampur sindu beli wae kieu can udang reka ditu wae pagawean tadi nama rek ngajakan. Pagawean naon? Ah ngasilkeun pokona mah. Tuh udang-udang mah pagudangkeun heuy. Udang teu sorangan we atuh dikepluk si eta mah. Astaga. Woi. Astaga, menit udang. Kumaha nya? Nih. Ku aing. Bawa ku aing. Oh no. Udang. Ah, lila sama. Awewe liwat, awewe. Sama ini orang pisang mikirnya kulit lah itu. Kemana sih ya? Tuh nyopet kelapa. Ayo belum gitu ya. Bisa naik lah. Buruan. Lila sih mah. Sang naik lah tuh. Kena cita-cita batur tuh. Kadang naik buku teman di heula. Geus kasep ieu. Oh sih ayo. Ah. Mahara udang. Gararandeng wae tadi budak teh nya. Ayeuna geus arareuweuh. Kamarana marantau ulina. Aing ketinggalan ini. Itulah dia kena dunia. Jennifer kemana? Jennifer kemana? Apa panggil? Tukang tahu bulat mang. Garandeng atuh sia teh bara cewek. Tinggal pikiran aing teu parusing. Lu enggak linge. Dan aing mah panggil si Jennifer. melengkung ti kahiyangan Wah, itu si Jennifer. Jennifer. kembang semaur Neng, tadi heula. Ka mana wae tuh? Aya Nyantai saya, Bro. Tadi heula kamu teh aya. Bro, buka heula sepatuna nya, buka dulu. Iya, buka dulu. di sini Pak. Iya, iya. Ya, udah di sumur deui. Tarik neng sini. Iya. Iya, iya. Masa mimpi kepanggil di sini. Tak mimpi. Kemarin neng ka mana? Jadi pas kemarin tuh kan keluar dari rumah nih, pas di jalan tuh ketemu sama teman, jadi ikut ke rumahnya, terus nginep aja di rumahnya. Oh, nginep. Iya, kirain ama kemana gitu kan. Kesini neng gak ada tujuan. Khawatir loh, ah. Buru-buru dari kemarin. Neng mah gitu. Sekarang mau kemana? Mau kemana ya? Nggak tahu nih. Tujuannya kemana? Ya udah, main aja sama Ayu ke sawah. Yuk. Yuk. Nah, ayo neng. Tah itu jadi sawah lamun sore teh neng, enak. Pergi ngabuburit. Sawah. Iya, itu sawah. Sawah A semua. Bukan. Oh, Di sawah tetangga, Amang gak punya sawah, punya juga sepetak. bagus juga ya. Iya, bagus. Belah sana juga lebih bagus. Ayo, sana yuk. Doi. Dari kemana? Sia, tadinya ajakan gawe. Lila sama lo bertanya. Ayo syarek nyopetnya.
sama. Cai dapat tak belaun. Boleh lah. Sia sih gerandeng wae. Iya, lompat itu bener. Belegu lompat ke suku seorang. Terong temen 1 kilo. Ayo daradas suku itu. Atur. Uri. Ya sih, asal ulin sia geus pasti apa saya mencan pernah ulin sia menang emas gitu manggil naon. Saya sih tuh ulin jeung aing keur ngadang-ngadang sare keur tiba-tiba. Nyajing emas sia tuh. Oh, itu sih jadi bapak aingnya tuh ngewak goblok. Iya we boleh gitu wae. Kayak kacang sisilun nih. Hiji cuma tak sebeuh. Tuh mau ke Jona yang sebelum mah. Lapar asal ulin sia ge. Oh, sawah bisa pare loba tuh aan. Naon? Sarap. Sih. Gin. Oi. Jen. Hei. Mana? Cipau. Oi. Masa eta? Udah dari mana nih? Udah begini ya? Dan di mana? Abang jeung Jennifer anjir. Sia mah doana dijabah kamari meureun. Doa naon aing teu ngadoa. Eta di masa kamari gigituan. Ya. Mereka mana sih teh panas-panas kieu? Ye, aing tadi tos ieu tadi hayang ulin ku aing tempokeun sawah-sawah. Itu. Kieu nya ciri-cirina jelema teu boga mah batu mah diajakan ka mall. Mall. Orang geus sawah ya. Ingin nyawa rek peterong isinya. Terong, mana terong? Aing Siana itu tadi lah baterong hayu sia nyokot terong saya tadi bebeja nu. Sia hayo, sia. Aing mah. Ayo, saya jujur ngaku. Iya, aing rek kawahangan. Rek naon eueuh can lagi teh. Mandi. Ada mandi apa rek? Udah kita pergi aja yuk ke sana digangguin mulu. Yo, itu bararengsek tah si Idoy. Sia mah udah gue aing. Ya pemandangannya bagus banget kalau jam segini. Iya kan ini kampung neng, desa. Enak jadi udaranya kalau sore gini. Kayaknya udah sore deh, kita pulang aja yuk. Ayo pulang. Neng, tunggu Neng. Ayo udah sore. Neng. Doya beli doya. Mana ah? Aing pada ulin tengah hasilkeun, kos teu apal mah aing. Apal mah aing meureunang. Apa nu tadi teh? Nu kos beuki ngomongna. Cucunguk. Ayo dong. Cuma di kemana di kancus anjing. Masa mah gawe lagi. Ulin abu. Buit. Ya aku Kino acan subscribe di subscribe lah nya mun teu. tonjok dadana. Tonjok dadana.